Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'di wa bima anfaqu fi amwalihim. Fasalihatun qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Anu hartosna dina ieu ayat ngajelaskeun kana 2 poin. Hiji, kawajiban kanggo pameget, kadua kawajiban pikeun istri. Ta anu hartosna ayeuna urang jelaskeun heula dina poin kahiji. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, ari lalaki anu mingpin ka pirang-pirang awewe, yakumuna 'alaihina qiyami aulati wa ru'yati. Pameget anu lalaki anu ngawasaan pikeun ngadidik pirang-pirang awewe seperti pamarentah ka rakyatna, maka ngelatan Allah ka lalaki kalawan 2 kaleuwihan nyaeta wahbiyin wa kasbin. Hiji kalawan paparinan, kadua kalawan kasab. Anu hartosna lalaki kudu maparinan kana sagala rupa kabutuhan istrina atawa keluargana, pakena, bajuna, kabutuhanana, bedakna, perhiasanana, kabutuhan sandang, pangan, papan. Wakasbin jeung wajib ka lalaki teh kasab hartina usaha. Jadi kewajiban lalaki teh kudu usaha pikeun nganafakahan anak rabina. Di lebah dieu lain harti awewe teu meunang usaha. Kewajiban usaha mah eta pikeun lalaki, sabab ai lalaki mah hukumna wajib. Ari awewe mah teu wajib, teu sunah-sunah acan ngan saukur wenang. Meunang awewe ngabantu usaha salakina ketika memangna lalakina kurang ti lalakina dina kabutuhan teh kurang, teu mahi keur kabutuhanna, maka diwenangkeun pikeun awewe ngabantu. Tah jadi lalaki teh sajaroning nyukupan kana kabutuhanana, sandangna, pangana, papana, tapi aya nu leuwih penting nyaeta dina ngadidikna, ngaluruskeun tina pola pikirna anu salah. Sabab aya paribasa ari awewe mah diciptakeun tina tulang rusuk. Ari tulang rusuk teh tulang iga meureuntah bengkok. Lalaki teh kudu bisa ngalempengkeunana. Awewe tulang rusuk, lalaki tulang punggung. Kantos anu naroskeun ka abdi, Ustad ari bencong tulang naon? Ari bencong mah tulang lunak. Lamun misalna awewe jadi lalaki mah eta mah tulang taleng nu kitu meureun. Tah balik deui kana tadi, jadi lalaki teh anu mingpin ka pirang-pirang awewe, tegasna lalaki anu kudu bisa ngadidik, nyukupan kana sagala kabutuhanana, kabutuhan keluargana,
sandangna, pangana, papana oge teu kalah penting ngadidikna. Sabab fu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluarga anjeun, jaga diri anjeun, keluarga anjeun tina ancaman seuneu-seuneu neraka. Oge salajengna bima fadallallahu ba'dukum ala ba'di. Jeung ngaleuwihan lalaki, jeung ngaleuwihan tina sawarehna nyaeta lalaki kana sawarehna deui nyaeta awewe. Leuwih naonna bisa babi kalawan bikamali akli sampurna akalna. Wa husni tabdiri jeung alus pamikiranana. Wa mazidil kuwati fil amali wa taati jeung kuat dina migawe amalna jeung kataatanna. Jadi lalaki teh dibere kaleuwihan teh 3. Hiji dina sampurna akalna, kadua alus ngaturna, katilu kuat dina amalna jeung ibadahna. Anu kahiji sampurna akalna, sabab ari lalaki mah leuwih cenderung bijaksana, leuwih cenderung lamun ngalateh kudu mahi, sedengkeun kan ari awewe masuk beda. Anu dipaparinan syahwat salapan teh masuk loba, sok sagala hayang, sok loba kahayang. Jeung lalaki mah wa husni tabdiri alus ngaturna. Ngatur teh dina kebutuhan teh ditingali heula anu penting-pentingna. Memang teu sakur-sakur istri, ari istri anu bener anu soleh mah sami alus ngaturna, tapi kebanyakanana mah pan teu kitu. Ayeuna gaji sabulan umpamana 3 juta. Saminggu bisa seep. Da istri mah resepna shopping, balanja. Bahkan lamun nganterkeun budak sakola ge budak mah kur jajan 10.000, ari indungna mah bisa 50.000 na. Tah lebah dieu mentak awewe mah naon teu kurang alus ngaturna gitu. Maka dibere kaleuwihan lalaki sampurna pamikiranana, alus ngaturna jeung kuat dina amalna jeung kataatanana. Naon ngaleuwihan dina kuat dina amalna jeung kataatanana teh? Ayeuna ditingali dina puasa Ramadan. Lalaki dibandingkeun awewe sabab disebut di dieu kurang kuat atanapi kurang taat teh sabab ari awewe mah meunang halangan ketika genah-genah puasa dina bulan Ramadan, kari-kari datang halangan, akhirna manehanana batal puasana, batal salatna, tuluy dikodoan dina sasi anu sanesna. Tah eta teh leuwih berat sabab dina sasi anu sanesna mah batur teu umum parwasa. Awewe anu kuat imanna, anu taat manehna pasti ngodoan. Tapi anu kurang iman, anu kurang taat mah lobana tara ngodoan. Terasa lajengna bima anfaku fi amwalihim jeung nganafakahkeun harta anu kapimilikna. Dina nalika si lalaki resep ka awewe, maka kewajiban lalaki eta ngaluarkeun mas kawin, mahar, serah uang, bahkan jeung napakahna. Jadi eta sadayana kewajiban lalaki. Makana di dieu lalaki kudu geus mampu pilang bara mapan manya mampu we daek usaha nganapakahan anak rabina gitu. Jeung salajengna aya oge paling penting anu tadi teh dina ngaluruskeun sangkan daek ibadahna.
jadi dina pendidikanana ngadidikna sangkan anu tadina tara daek ibadah jadi daek ibadah. Hartina lalaki anu bisa ngajadikeun rumah tangga samawa teh anu dilandasan ku kaimanan anu diterapkeun syariat Islam. Tarupina mung sakitu mungkin dilajengkeun deui kana kewajiban istri. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.